Doa keur Umi carpon Yusrusiana dipidangkeun ku Simkuring pun Nazaruddin Azhar. Carpon dibantun tina buku jajaten ingkang papasten edisi penerbit Kiblat Buku Utama citakan katilu Rajab 1440 Hijriah Maret 2020. Ngadenge beja tina radio, pamarentah maparin gelar pahlawan nasional ka Kiai Haji Zainal Mustafa. Alhamdulillah leuir-leuir oge. Ari nu kasarambut dina pemberontakan Sukamanah mah meureun da lain kadinya ronganana. Da ronganana mah meureun hayang ditampi jadi suhada dina pangangkeunna nu maha suci. Muga-muga aranjeunna ditampi sabeuleuh genjeurna dina kasucian. Kabungah kuring mah kabungah di alam paramean. Saperkara dua perkara eta teh. Saperkara munasabah Kiai Haji Zainal Mustafa menang gelar kitu teh dakapan sarila walasan tahun anjeunna miwulang mitutur di pasantren Sukamanah nyebarkeun ilmu ka balarea. Anjeunna jadi pamimpin rakyat sarta ngahudangkeun wawanen rakyat ku jajaten keagamaan. Ngalaman di Panyara boku penjajah walana, boku penjajah Jepang. Dina bangsa werit anjeunna katut Kiai liana mingpin santri Sukamanah ngalawan kagangasan wadia bala Jepang. Sok sanajan pemberontakan Sukamanah teh kajadianana mah sakedeung, tapi ajeuna mah teu kitu. Niat, tekad jeung lampah anu dijaralakeun ku urang Sukamanah gede hartina dina gebaran perjuangan bangsa Indonesia. Sabab geus mere jajaten ka bangsana pikeun nanjeurkeun hak. Pemberontakan di Karangampel, di Loh Bener, di Blitar, boh langsung boh henteu. Sakabehna piraku taya patalina jeung jajaten nu kungsi tembong di Sukamanah. Jadi panghargaan pamarentah teh geus sawajarna. Kadua perkara keur para pamuda ayeuna anu masih rarosa keneh tanaga. Muga-muga matak jadi gesan terbuka. Daek nyangga papait, saranggup jadi pamimpin anu gerede jajaten. Bet jiga nu mere sambutan, kajeun. Pepeuriheun dina waktuna upacara ngaleler gelar tea teu bisa datang, atuh kieu-kieu dikersakeun bet panjang umur. Horeng ayeuna mah geus kolot, umur teh geus 50 leuwih. Sugan teh moal kuat lila nandangan kaprihatinan, da ngarepkeun mah ponok umur. Mun menang milih mah mending harita we kasambut dina pertempuran. Aya-aya kasebutna, ari ieu bet diparengkeun panjang umur. Nyelang heula, eta bisi aya nu nyangka rek nabeuh maneh, paribasa lauk buruk milu mijah. Teu deuk dipungkir. Kareueus mah aya we najan nyamuni ge di jero ati. Hal kitu bae mah nya ilahar ka ngaraning manusa. Tapi carita saterusna mah lain kadorong ku rasa nu bieu, tapi rasa nu sejen. Nyaeta rasa katineung ka Umi Umaro. Kuring mah lain urang Sukamanah, tapi urang pasisian Garut. Masantren ka Bayongbong, ka Cibatu, ka Gentur, tuluy ka Sukamanah. Datang ka Sukamanah kaitung geus baleg, umur geus nincak 18 tahun. Da harita teh tahun 1838. Saperti santri nu sejen bae, lianti ngaji teh harita sok milu kana rapat akbar keagamaan. Ngadengekeun keur saajengan medar kaayaan zaman, da kapan harita rasa kabangsaan teh geus haneut. Dina tanggal 17 November 1840 hiji, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap ku walana di Candak ka Tasik, tuluy cenah ka Sukamiskin. Apal kana tanggal ditangkapna teh. Sabab salianti memang eta kajadian anu matak guyur, keur kuring mah eta tanggal teh mangrupa titimang sapribadi anu moal poho, sok sanajan ayeuna geus kolot. Ari sababna nya poe eta tepung jeung Umi. Sanyana wawuh jeung Umi teh geus lila.
Sok sanajan ukur wawuh kitu we, peda aya di salelewek pasantren. Resep ka Umi teh ku basajana jeung ku ketemenan kana diajar. Umi mah urang dinyana lain tinu jauh. Tah harita poe eta barang keur guyur teh kuring papanggih di jalan. Dina poe-poe biasa mah papanggih kitu moal ieu matak jadi riwayat. Tapi harita mah kusabab aya kajadian utumi bakas sakumna urang Sukamana bet beda. Ka Umi ge make wani nyarita panjang. Ari anu jadi jajar wangkongan nya hal kajadian penting teh. Beuteung nyana Umi sakitu sumangetna. Hatena bangun pohara nganesna, da nya meureun teu di awewe teu di lalaki. Sararea ge geus kaseungeut sumanget. Ti poe eta wawuh ka Umi teh beunang disebut robah. Lain wawuh tamu, da jadi asa geus wano. Kajadian anu parenting di lembur jadi pangalaman rejeung anu beuki ngadeukeutkeun kuring jeung manehna. Aweuhan gantina kakawasaan ti walanda ka Jepang tepi ka lembur sarta jadi bagian tina pangalaman kuring duaan. Dina kaayaan sakumaha waritna tur pinuh ku kasangsaraan, horeng rasa manusa mah angger bae. Maksud teh rasa anu lumrah kajadian antara awewe jeung lalaki, cara anu ngancik dina diri kuring jeung Umi. Teu ngitung di kawaritan atawa kasangsaraan. Najan kedalna mah pohara basajana, tapi cukup keur ngedalkeun katineung masing-masing. Umi, urang teh kada caringcing bae, margi kaayaan beuki werit. Ceuk kuring dina hiji mangsa. Papanggih harita teh sanggeus aya bewara, yen bangsa urang kudu sekerei. Nyebutkeun kaayaan beuki werit, sabab masalah sekerei teh moal henteu baris aya buntutan. Nah aya naon deui Kang? Omongna bari melong. Teu gancang nembalan, anggur kajongjona teu panonna. Manehna ngabalieus, pipina sasiak beureum, teu beunang disumputkeun ku ditiungan, matak ebat ceuk hate. Disidik-sidik, Umi teh asa beuki geulis. Sumuhun perkawi sekerei teh ya. Kumaha eta teh anu salaresna? Panonna mencerong. Pencerong kieu mah moal beunang dileyurkeun ku teuteup, sabab manehna nanya-nyaan. Cenah sekerei teh cara si penjol ngahormat ka tenoheikana. Prak-prakanana kieu Umi, mimiti ajeg nyaeta sanggeus ngadenge komando Kiotsuke. Geus kitu barang ngadenge komando sekerei, awak teh didongkokkeun, leungeun rapat kana pingping, sirah teu meunang galider. Kakaralekasan mun urang ngadenge komando naore. Nah bet kawas anu ruku. Nyaeta, sok sanajan bedana mah aya. Nanging petak kitu teh teu pantes kanggo urang mah. Nah ngahormat jalmi dugi ka kitu. Da pugu maranehna mah nganggap karajaan teh lir kana sesembahan. Musyrik keur urang mah. Omonganana karasa kereng. Teu wani neuteub panonna, turun neuteub teh kana bibirna, ipis, seukeut. Lambay teh ipis, nanging seukeut Umi. Kaleulewihi, pokna deui. Keur mah urang teh batan sakieu nya kasangsaraan. Kurang dahareun, kurang pakeun, ayeuna katamadi ku pamusyrikan. Kawas lain ngomong ka kuring, tapi nangtang tentara Jepang nu aya di Tasik. Teu abdi mah teu deuk ngagugu. Panonna mencerong deui, siga anu hayang nyaho kumaha eusi hate kuring. Anti kitu Umi, anak ge piraku deui, omong kuring. Anu ngenes ku perkara sekerei teh lain Umi bae, tapi kumbae bangsa urang pada ngarasa ditincak hulu dumeh kudu ngahormat makhluk ku prak-prakan anu memper-memper kana prak-prakanana salat. Eukeur mah kasangsaraan rakyat geus pohara, pek deui talajak urang Jepang anu taralenges, nyagoreng gogog, nyagoreng gablog, ayeuna jol deui hal anu matak nurih rasa keagamaan. Atuh, tepi ka pamustunganana, rakyat geus panas.
Sabenerna para pamimpin rakyat ge harita teh geus nyusun siasat. Nyaeta minangka tahap persiapan. Mangrupa nyulik, sabotase, megatkeun kawat telepon, jeung usaha sangkan menang senjata api. Tapi siasat anu bieu teh kaambeueun ku Jepang. Buktina, dina tanggal 24 Februari tahun 1844, Jepang ngirimkeun pasukanana ka Sukamanah saregu. Tapi urang pasantren teh lain budak satepak. Eta regu teh dirangsadan senjatana, ngan jiwana mah teu diganggu. Sina marulang deui, geus kitu mah suasana teh nya panas. Dikitukeun komo, tentara Jepang teh asa boga alasan pikeun ngajorag pasantren Sukamanah. Hal eta kajadian dina tanggal 1 Mulud poe Jumaah. Bubaran Jumaah pasukan Kempetai teh geus ting lalejeg. Atuh para santri ge geus diatur di posna masing-masing. Kayaan panas teh bitu ku dorna suara pistol anu dibekaskeun ku perwira Jepang. Jepang kabeh diraponan, aya 3 anu tiwas, ti pihak Sukamanah saurang ajal. Geus kajadian kitu mah beunang ditangtukeun yen pertempuran geus moal beunang dicegah. Atuh pasukan Sukamanah taki-taki, induk pasukan ditempatkeun di Cihaur, sesana ngajaga sakurilingeun pasantren. Gerna pertempuran teh sore, waktu trek nu dieusi pasukan Jepang kadenge pating gararung. Tembakan pating borobot pating jelegur, kasawur ku suara tahlil jeung takbir. Pohara mata ketirna. Perang campuh, musuh jeung lawan pagalo, senjata modern dilawan ku bedog, babu runcing jeung saterusna. Mun nyo teu saimbangna senjata mah uyuhan. Tapi kawan tu pasukan Sukamanah toh-tohan, kuat nagenan. Sanajan kitu najan kumaha ge kalah wawotan. Pertempuran rekasan, Kiai Haji Zainal Mustofa ditawan. Sesa pasukan Sukamanah diparentahkeun gewat nyaringkah, nyingkahan kagangasan anu tangtu baris kajadianana. Tah, waktu gerna pemberontakan Sukamanah teh masih kena jadi santri didinya. Jadi seperti anu lian ngarandapan kajadian tanggal 1 Mulud anu nincak dina tanggal 25 Februari 1844. Naon anu ngadorong hate milu campuh cara batur, jero-jero nama wallahu a'lam. Tapi ari angkeuhan mah komo bae ngabela agama jeung lemah cai. Kuring mah lain jelema gede wawanen. Da dina pertempuran teh geuning ngarasa sieun. Tapi sok sanajan kitu, ari lahiriah nama nya cara nulian. Duka, nah batur ge cara kuring kitu? Atawa anu kitu teh ngan kuring wungkul? Dina pating hari yang napelor, nu dipuntangan di jen panyalindungan teh taya deui iwal ti Gusti Nu Maha Suci. Keur kitu mah ka pangeran teh asa leuwih deukeut. Korban pertempuran rea pisan, baloborot mandi getih. Anu tepi ka ajal teu nyaho sabaraha, mata ketir mata ngenes, da puguh kabehanana oge, anu warawuh wungkul, batur sagulung sagalang. Kuring muji syukur, bet diparang masih kena hirup. Ukur menang tatu, sok sanajan tatu parna, da geuning ayeuna kaayaan kuring teh kieu, tapi hate ngarasa syukur. Anu keuna ku ajal bari ditampi jadi suhada, tangtu kontan menang kamuliaan ti anu kawasa. Kuring anu henteu mati sahid bisa kene hirup najan tatu, aneh deui bet ngarasa bagja. Kuring mah dipanjangkeun umur, meureun eta boga keneh kapanasaran, boga keneh kaberat hate. Keur hujan pelor jeung eueuhan takbir teh mindeng inget ka Umi. Embung paeh hayang hirup jeung Umi, kahayang makhluk anu tuna. Mun beunang dibalikan deui mah hayang ngarobah pamenta. Lain menta hirup tapi menta paeh, menta ajal dina pertempuran harita. Komo mun jeung meunang bagja kaasup kana suhada. Tapi nya eta kuring teh diparang hirup, diparang panjang umur,
Kapaksa nandangan kaprihatinan satutup umur. Geus kolot kieu osok napakuran maneh. Meureun mata kieu ge bongan hate marojengja, sok ngolembar, can bisa gilig masrakeun raga nyawa kanu kagunganana. Tungtungna ngarasa kapahung. Waktu pertempuran hayang panjang umur. Ti harita tepi kaki wari teh aya 30 tahunna. Keur anu bisa hirup bagja 30 tahun teh meureun asa sakicep. Beda keur sorangan mah mani asaku leuk-leuk. Dina waktu sakitu lilana teh kudu galungan dina jero diri sorangan, merangan hirup aral, sakapeung asa rek meunang, sakapeung ampir kadese. Hate teh neundeun katineung ka Umi. Atuh Umi ceuk rarasaan mah nya kitu. Malah da kapanduaan teh geus paheut janji. Janji manusia makhluk tuna. Paheut janji insya Allah rek hirup babarengan ngadegkeun rumah tangga. Tentara Jepang ngayakeun pembersihan, nyusud ka mana-mana, pasantren diruksak, kapal udara aya 5 na pating hareang ngincar daerah Sukamana. Ngawur-ngawur pamflet anu eusinan di tah taluk jeung ngancam rakyat anu nyumputkeun nu ngalolos. Pantes lamun isukna pangberokan di Tasik tepi ka Mudal teh ku rea-reana anu ditarangkepan. Aneh deui bae. Bet sorangan mah bisa lolos. Geus kitu kersana bae. Tah nya dina mangsa pembersihan teh tumimbana nu jadi geusan katunggaraan hirup kuring teh. Teu nyaksian sorangan. Ieu mah nyaho tina carita anu lian. Sugan aya hikmahna jeung itung-itung ngamuliakeun jinisna. Eta beja teh kabeh rek dicaritakeun deui. Kitu ge sakadugana bae. Waktu ngayakeun pembersihan teh taya tempat tu kaliwat. Imah didobrak di asupan kabeh. Lian ti bisi aya nu nyumput sakalian ngarampas nu kumaranehna dianggap penting. Imah Umi ge teu kalarung. Soldadu Jepang hiji asup ka imahna, hiji deui jalang-jeleng ngajaga. Nu asup sentak senggor nanyakeun di mana disumputkeunana pemberontak. Sagala diubrak-abrik, taya nu kari, kitab pelajaran ge kabeh diawut-awut. Umi nu tadi ngajengjeun teu obah nenjokeun talajakna eta soldadu jadi buringas. Barang guprak Quran murag tuluy kaluluh kajejekan. Umi teu bisa nahan dirina. Ngan sakilat ngarontok pohpor bedil soldadu, ditongtak, bayonet nu lantip teh ngagurilap. Bres kana kakemplong nu bogana. Soldadu nu sasat balangah waktu bedilna aya nu nongtak, sakedapan mah hookeun. Barang eling kaburu aya nu bres manten. Tapi tanagana mah aya keneh. Bari ngagorobok, ciat, ngagabrug ka Umi, gorentel galungan. Duanana pada nandonkeun nyawa, brag-brigbrug galungan. Nya harita pangabisa Umi kana pencak teh dipakeena. Harita-haritana soldadu nu keur ngajaga di luar, barang ngadenge brag-brigbrug geuwat muru, teu lila kadenge jedar-jedar. Sora bedil. Anu nyaho mah aya duaan istri anu jenengan Umi Umaro. Kahiji Umi Umaro istri mukmin kaum Ansor anu milu dina perang Uhud tahun 3 Hijriah. Keur perang campuh ngabar pedang kawas lalaki, datang ka rubuh tatu ku musuh. Anu kadua Umi Umaro hiji istri mukmin dina pemberontakan Sukamana tahun 1363 Hijriah. Ieu ge istri pinilih, gede jajaten, ngabela kayakinanana, datang ka rubuh ku pakarang musuh. Mugi Gusti nampi duanana dina kaayaan sahid. Bandung 8 Januari 1873.